Dan aya naon ieu teh hiji anugerah keur Dadi mah. naon Heueuh, boga sora alus. Terus? Mudah-mudahan sora Dadi anu alus teh ieu teh jadi barokah. amin Jadi barokah. Sok sanajan cek paribasa dedeg pangadeg Dadi teh siga anak onta. aduh Tapi ieu teh alus ka Cida dan kasaha ka anak onta ai maneh. geura Pak Guru makan nyebutkeun anak onta Eta rumasan teh jiga anak onta. sok ya tuh sok ka mana wae atuh tengah hina saya Kitu kumaha? teh geura Heeh. nyebutkeun anak onta Pak Guru da teu ngareunah Tos kieu geus tora ribut. Ya. Terus Mang Odi, Sumuhun nya, sumuhun. ari siapa pada jalmi ulah sok silihina. Nah. Itu. Aya katerangan kieu pan. Kumaha Sing Bang? saha Padalang. jalma anu ngahena makhluk kaula sarua jeung ngahina ka anu nyieunna. Dengekeun. Manis teh. Eta dangukeun. Da moal raoskeun contona kieu Mang Odi tukang ngadamel coet. Nya. Aya nu meser. Mohon. Ngahina tuh paling tinggi tukang coet teh raos moal. Moal. Tah gitu Padalang. Ari ieu kalebet makhluk naon nu kieu? Eta geus kitu dewa ieu Mang Odi. Oh. Oh, punten. Aduh. Pulang. Kieu ge ih ieu si Pakang ada teh sagala aya. Sagala aya kumaha? Ayeuna bumina Heeh. sae Bener. bertingkah. Bener. Serangna aplak-aplak. Bener. Ta eta Bener. hina coy. Ayeuna teh kieu bener ayeuna teh ke resesi dunia teh ya. Sulit ayeuna manengan duit teh. Tapi uing mah padalang kaget ku si Adut mah. Kadeh kumaha kagetna? Si Adut mah pagawena ukur cicing di imah. Hah, pamajikanna sarua teu usaha tapi tingali di imahna. Mobilna 2. Parehna loba. Kebon sampo ubluk aplak itu di dieu. Tangan si Adut mah aya bejana munyung. Siapa munyung ka kini-kini ah. Mang Odi, dawukeun heula Mang Odi. Hei, Oh, ai sugan we ada dengan teh munyung cenah ka kini-kini maneh teh. Oh. Teh kini-kini urang. Heeh. Punten. jadi kieu Mang Odi. Nya, Mang Odi dawukeun heula. Kumaha, Nya, kumaha? ayeuna urang ulah sok ningali ting materi. Tah, tegening, gitu nya. benar. Jeung deui kieu sabab materi jeung kayaan jalmi mah eta tos aya nu ngatur. Tuh, Dah. aduh tengekeun. Kade omat namun batur kabeli mobil, urang kudu ngucapkeun alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Gusti, tatang abdi ka peser mobil, mugia abdi sing tiasa numpakna. Teuh. Dah. Gitu, ulah wakasudon lamun batur barang beli. Gitu nya, ciptakeun urang masyarakat nu kondusif, Benar. anu badadun teu batun warubun gopur. Aduh, nuhun. Dah. Oh, Yan. Uing milu numpak mobil maneh. Nuhun pisan sih ya mah boga mobil Pajero urut. Urut kaduruk. Eta we da rek radio teh ka SMTV. Nya, Pananyakna da tada nanyakna teh berat teuing. Da ngageol mobilna teh. Oke di hal iya bener Mang Odi nya Kumaha. urang teh alhamdulillah pinten sekali di KSM TV. Leres. Perantos ngaguar, tos ngagupay, para seniman seniwati nu aya di Kabupaten Sumedang. Tuh gitu. Khususna seni Sunda calung. Iya teh Dah. yo. Kudu dimanfaatkeun Kudu dimanfaatkeun, leres. Gitu. Dengekeun kumaneh sia teh. Teh hade pisan. SMTV teh ngayo. Teras calung diiket ku organisasi anu Tuh. disebut PSCS teh. Mana nyaho PSCS? Nyaho Alhamdulillah. Bodi, alhamdulillah ku ayana PSCS paguyuban calung Sumedang, urang alhamdulillah tiasa tandang makalangan di SMTV. Nah. Oge Pak Guru padalang. Oh. Oge teu hilap kanu parantos mensupport ka urang. Leres bisa. Di antawisna tokoratna. Oh, mohon. Hatur nuhun, mudah-mudahan sing sukses Amin. salalawasna. Leres. Kalayan sing langgeng, sing loba langananana. Tah, Sarehat gitu, anu barokah. Saha deui tah teras Oge hadir. teu hilap ngahaturkeun nuhun.
teu hilap terutama kanggo anu mensupport ka urang. Alhamdulillah. Kanggo Mutiara Bandung Batre. Ahlina nyerpis aki. Terus bisa. Aya aki anu murah. Terus. Anu mahal, anu gres, anu second. Terus bisa. Murah jeung narima oge. Aki urut tinggal aki nu. Oh, narima eta teh nya. Di mana alamatna teh? Di Giri Mukti. Ya, di dusun Sukaluyu nya. RW 7. Tepungan we Kang Acid. Dah. Dah Acid. Acid. Oke kieu kemudinya urang Ari ieu aki-aki second kumaha payu moal Aki urut pada dical. saya teh lain dicical di ruang saya teh di Oke mau di dina hal ieu peuh urang teh nya ada. Lain cek si Uyan ya aki urut kudu dipais. Pait sia teh. Pait. Kumaha Pak Guru? Oke urang teh ngaturkeun nuhun peuh kadukungan ti apuro ti pemerintahan. Leres. Desa Giri Muktinya. Nya. Masyarakatna aduh mudah-mudahan sing sarehat sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku Ibu Sekdes ada aparatur pemerintah Desa Giri Muktinya. Leres. Bapak RT, Bapak RW. Oke reng-rengan BPD. Alhamdulillah. Nuhun pisan. Ya. Bapak Ketua BPD Desa Giri Mukti Oh, Kang Agus. leres bisa. Oke mudah-mudahan Neng Putri nuju nonton ye. Tah, gitu Punten. ya. Insya Allah 11 malam 12 bariska datangkeun dinasti. Wah, Aya alhamdulillah. Rehan Darso. Oh, Wah, oh, mana mangke leres, leres. nonton kene. Oh, jadinya. Lagu naon ayeuna? Kembali ke Calung SM TV. Tunas Mukti Magelaran. Aduh nun, Abah Caca nuhun yo. Abah Caca Di ASEAN yang Production. ngaturkeun nuhun atuh. Mensupport. Kang Odi tapi Kang Dadi ge bade kintun-kintun Kanggo saha? khususna ka urang lemur Kang Dadi di Gunasari Sagunasari nya Cijolang Sacijolang Cipamengpeuk Sacipamengpeuk kum we Sumedang Nuhun pisan gitu mudah-mudahan wilujeng nonton. wilujeng nonton. Hatur nuhun kanggo Kang Acid Bos Aki. tah kanggo Tokoratna. Tokoratna Nya, nya ngaturkeun nuhun Der sok urang hiburan Curug Panganten cenah aku Curug Panganten Curug Panganten ya.